Babun pidik risyafiin ieu bab rek nyaritakeun hamba-hamba anu bakal nyafaatan anu bakal nulungan di poe kiamat. Babun fisyafiin Laiki-laiki ku bab sawidi kang tetep diabab ing mertelakeun syafiina wong kang nyafaatan kabeh. Wa dzikril jahannamiyina lanutur bangsa jahanam kabeh. Bangsa jahanam. Roa Ibnu Majahin usatkeun hadis sapa Ibnu Majah. Ana Rasulullah ing satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala iku ngandika ya Rasul. Ing lapad innas siyama satune puasa. Wal Qur'ana lan Qur'an. Yasfa'an iku nyapatan yakalne siam lan Qur'an lil abdi kadue kaula. Yaqulu bakal ngandika asyam opo puasa ing lapad Rabbi pangeran isun mana tu nyegah isun ing abdi atau ama ing papanganan wasyarabalan ngumbe sinahari ing dalem rina pasyafi maka muga mapenan syafaat Tuhan ni ing isun bihi ing dalem abdi. Wayakulan ngandika Al-Qur'anu sapa Qur'an ing lapad ya Rabbi pangeran isun ashartu melekaken isun ing abdi lailan ing lambongi pasyapi maka muga mapaenan syafaat Tuhan ning isun bihing lam abdi payas pangani maka nyafatan yakan siam lan Qur'an. So, Bismillahirrahmanirrahim. Babun pidik risyafiin ieu bab rek nyaritakeun hamba-hamba anu bakal nyafaatan anu bakal nulungan di poe kiamat saha wae engke jeung naon gitu. Naon wae? Apakah jelema wungkul nulungan teh? Apa malaikat wungkul nulungan? Tadi direk dicaritakeun. Kaduana dina ieu bab rek nyaritakeun zikril jahannamiyina rek nyaritakeun jalma-jalma anu aya di neraka jahanam. Ya jalma jeung jin kabeh. Ibnu Majah nyarioskeun hadis. Dauhan Ibnu Majah sanya-nyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala eta tos ngadawuh ieu. Inna siyama wal Qur'an sanya-nyana puasa jeung Quran. Puasa jeung Quran yasfa'ani lil abdi eta bakal nulungan ke di poe kiamat. Bakal nyafaatan lil abdi ka jalma. Bakal nulungan. Puasa bakal nulungan kanu sok puasana. Quran bakal nulungan kanu sok macana. Anu bogana nu sok macana. Anu bogana kawihan keman boga ya Quran ya. Kamera nu matang puluh. Jadi baca nyonte.
Yakulu siang ke di poe kiamat eta puasa nya puasa nu kamari ieu teh puasa anu ditarima ku Allah ya puasa diterima ku Allah puasa nu teu dicampur ngawadul puasa nu teu dicampur ngomongkeun batur nah ke bakal ngomong kieu ka Allah jadi puasa teh di akhirat dijelmakeun ku Allah dijelmakeun ku puasa Ramadan cek eta puasa Robbi mana tuhut ta'am wasyarab Gusti abdi teh keur waktu di dunia ngaganggu jelema ieu nepi ka teu meunang barang dahar jeung nginum ti beurang gara-gara abdi Gusti cek puasa karena kitu pasyafi ni muga Gusti ngijinan ka abdi nulungan jelema ieu akhirnya payas paan ya diizinan ku Allah tulungan ku puasa itu ya. Tapi tong wakapede puasana nu mana kadua Quran bakal nulungan kanu sok macana payakulul Quran eta Quran dijelmakeun ku di akhirat dijelmakeun cek Quran kieu Rabbi Gusti asatu lailan Gusti abdi sok kaganggu jelema ieu tengah peuting keur tibra ku abdi dihudangkeun maca Quran maca abdi hudang tara ashartuhu lailan sok diganggu mun keur sare ieu jelema ku abdi tengah peuting hudang maca abdi Gusti ayo tika subuh maca abdi Gusti Quran kalau di orang teu pede ya boro-boro kaganggu ku Quran nyegrek ku nah anu maca Quran ge disebut ngaganggu ganengkeun gitu karena kitu Gusti abdi tukang ngaganggu sarena jelema ieu pasyafi nepi Gusti muga ngijinan nulungan abdi ka jelema ieu akhirna payas pahami eta Quran nulungan kanu sok maca nah hendak ngaduana ya dua khatmul Quran teh ya dan waj'alhu syafi'an ka Gusti ngajadikeun Quran syafi'an nulungan ka abdi mang bakal nulungan Warwa Ibnu Majahin lalu ngatkeun hadis sapa Ibnu Majah Ana Rasulullah ing satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngandika ya Rasul ing lapan innal mu'minina alladziina lam yadkhulunan innal mu'minina satune wong mukmin kabeh alladzina tegese wong akeh lam yadkhulu kang ora manjing ya mukminin anaro ing neraka yaspauna iku bakal nyapatan ya mukminin bihwanim lam pira-pira dulure mukminin alladzina tegese wong dahulu kang manjing ya ladina anaro ing neraka payakuluna maka andika ya mukminin ing lapan Rabbana mananehe pangeran kita ikhwanuna utai pira-pira dulur kita kanu ikono ya ikhwan ma'ana ikut tetap serta kita dari dunia ing dalam besa dunia ya sumuna pada puasa ya ikhwan
mana serta kita wa yusalluna lan salat ya ikhwan, mana serta kita wa yahijuna lan munggah haji ya ikhwan, mana serta kita payuqalu mangka den ucap lahum kadue mukminin opo lapad akhriju metuaken sira kabeh man ing wong aritum kang weruh sira kabeh paturamu mangka den naran patuhromu suwarohum alanar patuhromu maka den alingi suwaruhum opo pira-pira rupane ikhwan alanari ngatasé neraka payukhrijuna mangka metukeun ya mukminin alhamdulillah walqan ing makhluk kasiron kang akeh minhum saking ikhwan man tegeseo man minhum walqan kasiron minhum ikutep saking ikhwan man utawi wong akhodat kang ngalap ing man anaru sopon neraka ila saki maring wentisek man paminhum maniku saking ikhwan manute wong akhodat kang ngalap yanar ing man ila rukbatai maring dengku rorone man payakuluna maka ngandika ya mukminin ing lapad robana manane pangeran kita ma bakia ora tetep pia ing dalam nar ahadun sapa wong sawiji iman saking wong amarta kang wis marentah Tuhan naing kita bikhraji kan metukeun eman payaqulu mangka ngandika Allah lahum kadue mukminin ing lapad irji'u manane balik sira kabeh paman mangkati sopong wajatum iku nemu sira kabeh biqalbing dalam hati man misqalu dinarin opo sabote dinar min khairin saking kabecikan pakhriju maka metukeun sira kabeh ing eman payukhrijuna mangka metukeun ya mukminin kholqon kasiron ing makhluk kang sumaya kuluna kari-kari ngandika ya mukminun ing lapad robana manane pangeran kita lam nadar yang ora ninggal kita biha ing dalam nar ahadan ing wong sawiji miman saking wong amarta kang wis marentah Tuhan naing kita bi kalawan iman
Sumaya kulu kari-kari ngandika Allah ing lapad irji'u mane balik sirakan. Paman mangkoti sopong wajatum iku nemu sirakan. Bikolbi lam hate bikolbi kang iku tetep tadi kitu kenunan. Ing dalam hate man miskolu nisfi dinarin utai sabote saparo dinar min khairin saking kabecikan. Fakhriju mangka metuakan sira kabeh ing eman. Payukhrijuna mangka metukeun ya mukminin holkon kasira ing malukang. Sumaya kulu nakali karingan di kaya mukminun ing lapad robana pangeran kita lam nadar orang ninggal kita biha ing dalam enar miman saking wong amarta kang wis marentah tuana ing kita adan ing wong sawi. Sumaya kulu kari-kari ngandika Allah ing lapad irji'u balik sira kabeh. Paman mangkoti sopong wajatum iku nemu sira kabeh. Bikolbi kang iku tetep ing lam hate man miskolu darotin uti sabote semut min khairin saking kabecikan fa akhriju maka metukeun sira kabeh kowe man. Payukhrijuna maka metukeun ya mukminin kolkon kasiron ing makhluk kang akeh. Wa fi riwayatin lan kawarid ing riwayat sawiji apa lapad miskolu habatin min khordalin. Manne sabote biji saking sasawi. Wa akhriju maka metukeun sira kabeh iman. Al hadisa ing hadis. Yang kene Ibnu Majah nyarioskeun hadis. Dauhan Ibnu Majah ana Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala eta tos ngadauh kieu innal mu'minina alladzina lam yadkhuluna sanyana sakabeh jalma mukmin anu teu kungsi asup ka neraka. Yasfauna bi ikhwanihi eta engke bakal nulungan bakal ngabela ka dulur-dulurna aladina dakhulunar anu arasup ka neraka. Eta bakal ditarulungan anu teu asup ka neraka. Payakuluna maka eta jalma mukmin anu teu ka neraka teh ke bakal kieu permohonana ka Allah. Rabbana ikhwanuna kanu ma'ana fidari dunya yasumuna ma'ana ayusaluna ma'ana ayhijuna ma'ana. Gusti pangeran abdi eta dulur-dulur abdi teh geus bukti keur di dunya sok babarengan puasa jeung abdi nya taraweh sok bareng kabayang keur taraweh eta panggetolna Gusti tarawehna mah getol eueuhna kitu atuh ngaudangkeun saur pangjalingeurna eta mah inget Gusti eta neraka yeuna. Salat berjamaah sok babarengan malah mau ngahaji ge bareng. Aju hayang naon cek Allah.
atuh hayang ulah supaya disiksa we eta teu tega ningalina Gusti payuqalu lahum tuluy aya timbalan ti Allah ka eta jalma mukmin cek Allah akhriju man aritu kumaraneh kabeh gerak kaluarkeun ti neraka sakur-sakur nu wauh maneh mentak kudu wauh nya jeung jelema soleh mah ganeng ke wauhun ya jeung okem onam tuh gijar teuing ya jeung para ulama mah kudu wauh lantaran aya bahasa kitu ti Allah engke gerak kaluarkeun ku anjeun ti neraka saha Gusti sakur anjeun wauh so baca urang kabran wauh jeung abuya ya itu patuh romu suwaruhum alanar atuh geus kalangan rupana ge kuseuneu rek kumaha wauhna geus geheng banget ge ieu saakar ieu betul kasep isi lain milihan ge lila da ceuk Allah teh tah wauh doang milihan nu wauh eta meh kalangan rupana kuseuneu neraka tapi salah kita di karehan sugan wau anu wau mah kaluarkeun akhirna payukhrijuna khalqan kasiron ieu jalma mukmin nu teu ka neraka bisa nulungan ngaluarkeun ti neraka lain saeutik jalma di kaluar eta keur diteanganna ge di neraka minhum man ahodat hunar ila sakit diantara ahli neraka ieu tetep di jahannamiyin aya nu dibeuleumna teu nepi kana bitis lumayan kana bitis kieu tuur kaluran teu mulus eta nu gampang kenalna kenal dikenalkeun ieu Dimas ieu bitis yang geus tutung kitu kunaon itu tah bisa dikenalkeun teh kalangan tah mah kudu neangan wa minhum man akhadathu ila rukbati di antara ahli neraka aya nu dibeuleumna teh ku neraka nepi kana tuur nya teu ya ila rukbata teh kana tuur ping-ping kaluhur mah kanyut ge mulus keneh nya kitu teu kabeuleum henteu teu kabeuleum leeh kitu nya kabayang we leehna ya sanggeus kitu di tangan denges eueuh deui geus teu warau ieu mah haranya ta jalma mukmin nya ceuk jalma mukmin ngaturkeun nuhun ka Allah Robbana Gusti pangeran abdi ma baqiya pia ahadun tos teu aya Gusti di neraka saurang ge miman amartana birojihi jalma-jalma nu ku Gusti piwarang ditulungan nu wauh teh ya tos teu aya Gusti nu wauh mah eta mah loba ge teu warau teu warau da Gusti miwarangna kanu wauh wungkul pan tos teu aya Gusti nu wauh mah ceuk Allah lahum ka jalma mukmin irji'u balik deui ka itu ka neraka balik deui ka itu atun teu panas tiali sudah makan neraka ya geura baik deui laju saha Gusti anu kaluarkeun nu wauh mah tos teu aya Gusti pama wajadtum fi qalbi misqal dinarin min khairin teangan ku anjeun di neraka di mana anjeun manggihan jalma mukmin anu di hatena aya kaalusan saberat duit dinar 5 gram ya 5 gram kaalusanana teh mana daya 5 gramen kadarna pahriju eta kaluarkeun heutan balik deui ka neraka kanyahoan ya keur kitu mah kadar iman jelema ieu tah 5 gramen 5 gram anu 3 gram 2 gram tadi diangkat da titahna ge sadinar ku Allah payukhrijuna khalqan horeng nu sakitu wilain saeutik buadeg dikaluarkeun kabeh anu ukuran dina hatena aya imanan anu kadarna sadina
ya eta cek sanggeus hanya cek jalma min robana lam nadar biahadan Gusti nya di neraka eta saurang ge tos dayan ditinggalkeun ku abdi anu titah diangkat maku Gusti miman amartana nya nyata nu jelema nu aya kalusana hatena kira-kira 5 gram tos ceep Gusti teh cek Allah irji'u geura balik deui ka neraka ka itu jangan sadeui Gusti ayeuna Pama wajatum fi qalbi misqalu nisfi dinarin teangan di mana anjeun mendakan jalma mukmin anu hatena aya kaalusan kira-kira setengah dinar 2 gram setengaheun nya eta kaluarkeun baralik deui ka neraka kabeh dikaluarkeun tadi mah nya kitu mah tadi we sakalian nya dan dititah pan tadi mah nu eta mah kaluarkeun payukhrijuna khalqan kasiran lain saeutik tadi anu kadar kalusana setengah dinar teh horeng loba tanggeus beak tah nya laporan deui ka Allah Rabbana lam nadar biha mimman amartana dan Gusti nya tos teu aya anu kakantun ku abdi di neraka di jalma-jalma anu memang dipiwarang dikaluarkeun ku Gusti nyata nu aya kalusana setengah dinar tos sae Gusti cek Allah irji'u balik deui ka neraka ka itu balik deui milarian sadeui Gusti ayeuna pamawajatum fi qalbi misqalu dzarratin min khairin teangan ku anjeun di mana kapendak hiji jalma mukmin anu nahatena aya kaalusan sakira-kira beratna sireum sagede sireum kalusan gitu nih boga amal teh segede sireum akhrijuhu kaluarkeun ai iman mah pokok iman mah eta mah kabeh sarua ai iman pokok mah teu bisa kurang saeutik oge lantaran iman pokok lamun kurang murtad upur ieu mah anu aya miskola dinarin miskonis dinarin miskola dzarratin teh kaalusanana amal ibadahna nya di samping akidah gitu aya akidah mah pokok teu bisa ditimbang kitu kudu 100% kabehan ge gitu teu meunang kurang ieu mah anu iman cabangna teh tah itu heupan mun cabang teh loba anadopatu minal gitu berseka eta termasuk sebagian tina kesempurnaan iman hartina lamun jelema jorok eta teu sampurna iman lebah kebersihanana gitu tanu ieu nu ditimbang aya kadaran titah dikaluarkeun teh klo seperti ieu lawan iman pokok lain iman pokok mah teu bisa kurang 1% ge jeung teu bisa nambahan 1% ge iman pokok mah gitu pas 100% beak tanu sagede sireum ge nya cek na hiji riwayat mah misqalu habatin min khardalin ku Allah titah dikaluarkeun jalma anu mukmin nu mawa iman anu boga ganjaran sagede sikisah sawi kaluarkeun lumayan tuh pede urang lebah ngana kitu mah nya nya kosna tapi ya pan nu di cobakeun teh ku lain loba pan amal teh bagus kalian saeutik bagus artinya ikhlas ajeun saeutik jeung naon loba teh bagus geurana surat tabarok teh tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saha di antara anjeun nu bagus amalna lain ayyukum aksaru amala lain saha di antara anjeun nu loba amalna lain eta dituntut ku Allah jadi ayyukum ahsanu amala saha di antara anjeun anu bagus amalna ya, terutama ikhlasna itu kajen sagede sikisah sawi cek Allah fa akhriju kaluarkeun da bagus gitu al hadisa bikin kana hadis kali itu banyak nepina
Wa yaqulullah wallahu a'lam.